aya hiji kiai ngadoa bae ka Gusti lain sebulan 2 bulan tahun 2 tahun geus aya meureun 10 tahun mah doana teu diijabah kiai nyana kieu bae ieu aing ngadoa bae tapi teu pernah diijabah emang pangeran kumaha sih cek eta kiai eta kumaha lain kiai mah cena udungi astajib lakum ya aing 10 tahun teu diijabah ku Gusti Allah masyaallah kan nah tidinya ngahulang bisikan hatina doanya na teh hiji hayang boga imah bagus 2 hayang boga kendaraan katilu hayang boga be perusahaan masetik ih kiai goblok gimana kiai sih kos gitu kiai modern kajian buku mah kiai otomatis nyana haju nyin proposal ka negara ya alhamdulillah minta 100 juta turun 100 nu katarima mah 60 nu 40 deui nyiluman tapi tetep bae imah sakikituna bae kendaraan atuh teu jauh bae lah dianggap teu diijabah doa nyana hiji mangsa kaleuweung diajak ku hiji jelema sugih yuk urang ke kebon kula cek nyana teh aya kekebonan aya naon gitu di samping taman-taman aya tatangkalan segala rupa aya yuk geura urang ke kebon kadu aya manggis aya kocapi aya sentul aya budak kuari teh nyaon ka sentul budak kuari naon cenah sentul teh ya eleh sia ku zaman baheula mah teu nyahoeun nya nama pang amis-amisna sentul anu osok ngising bae ge ngadahar sentul mah macet sentul lah diajak kebon ternyata di kebon nyana keur memperhatikeun aya hiji jelema sederhana susah manggulan kayu horenganan onu osok ngalak kayu di kebon eta geus bebeja teh kanu sugih teh kula mandek menta kayuna bae nya bari ngabersihan da didelekeun bae ku nyana kacapean si eta jelema kacapean teh diuk bae kieu ngap-ngapan aju nyana diperhatikeun ta ku kiai teh ngadoa teh nyana diperhatikeun bae ku kiai ngadoa naon teh si budak kieu aing 10 tahun teh dijabah nyana ngadoa di dinya aing mah di masjid di imah di majlis aing mah di nulo jelema cara kifudoli Allahumma amin Allahumma amin amin Allahumma aing ngadoa teu bareres ku ari mah berloon ya Allah amin mah kieu ulah kieu beres dia mah 2 ye amin tarolol kiai goblok nah kadang ku nyana ngadoa sakedeung mah ngadoa tapi hasilna masyaallah kayu nu dihareupeun nyana teh berubah jadi emas atuh teh kiai kaget cek berarti lain sembarangan di jelema dah iya aing deket-deketan nyana cek gede maha carana ya langsung deket mengenalkan abdi Ki Fudoli cek iya kiai mah teu kenalkeun kiai tolol atuh biasa bae mah abdi kiai beuh budak masyaallah abdi buya buyata beureunan teu kenalkeun
kos gitu atuh ke mun ditanya karak sana mi aslina di mana teh anu kegiatan naon abdi mah ngajar budak we sabaraha budak aya 50 100 oh kiai kan berarti katebakan ieu mencana naon abdi kiai santri aya barali tolol tak kiai goblok atuh kartu nama ge aya KH Supaen di AF Masya Allah KH kan lain lalagaan baheula diprotes sia KH goblok gorenganan karung hejo sugan lain Kiai Haji aduh karung hejo beres nah ieu jelema ngadoa teh hebat jadi emas kiai kadinya sekata ngadeukeutannya na ngadeukeutan encan ge panjang kekarak ngenalkeun abdi diajak ku nu gaduh kebon ieu ka dieu terus alhamdulillah pendak sareng bapak nya ngadoa deui jadi kayu deh anas di pentak ku aing ada jadi kayu deh langsung ngomong iya doa diijabah teh kumaha sih mimitina atuh teu kumaha henteu ya maksudna eta bisa jadi emas kos kitu tah kula mah kabita emang hayangna aya naon kula ngadoa 10 tahun berang peuting ngadoa teh can diijabah ku geus hayang kitu tah hayang kitu beteungna diasupan duit pemerintahan teh engke heula kayak kitu kayaknya aya meureun saeutik mah cegan ada tuh wali ijabah doa hiji nomor kaduana ngadoana bisa henteu maksudnya ulah hayang nanaon menta maka Allah ya Rabbi abdi teh hamba Gusti anu pinuh ku dosa pangaturkeun kumaha layakna Gusti ka abdi model abdi kan bakal dibere kelayakan ku Gusti teh can kahartieun tah ku kiai teh ja kiai na meureun di partai bae teu kaharti kan kiai partai mah tilok ngulik-ngulik agama tiloknya mah ngulik-ngulik ya kumaha dana sosial iraha datangna iraha balaloon tah kiai teh ke maksudna kumaha Allah teh akan bakal nerop-neropkeun ka urang aya nu teu nerop makan moal dibikeun ku Gusti Allah teh pan kieu cek kiai teh Allah mah pan maha sagala-gala atuh urusan eta mah nyangan neropkeunana kieu maksudna ieu lamun aya jelema hayang pare pasti nyana daek tani lamun aya jelema hayang bisnis pasti hayang duit ti kitu naon ngaranna ti bos berarti bisnis lamun aya jelema hayang kitu naon ngaranna gaji selama hidup berarti jadi PNS tah diterop-teropkeun sakumaha kahayang jeung kelayakanana geus urang ge aya jelema ngadoa lamun endek dibere panjang umur dibere daek tah ngadoa Allahumma tawil umurana Allahumma shahih ajsadana tah dibere daek tah ngadoa eta ku Allah lamun urang dek dijadikeun ahli surga dibere daek Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa dibere daek tah ngadoa eta lamun urang hayang dihampura dibere daek Allahumma gfirli wali walidayya dibere tah eta nerop jadi doa eta nang Allah dek dibere eta dibere hayang ngadoa eta dek dibere eta dibere hayang ngadoa eta jadi kudu ikhlas sesuai jeung pamere Allah ulah maksa ka Allah sebab urang diatur ku Allah lain urang ngatur Allah
lamun urang boga kahayang mah sarua aja ngatur Allah. Allah atuh mantak naon bere ngatur ngaranna. Ieu geus 10 tahun ieu cek teh ieu. Kula ngadoa sampai ka Gusti kota dibere-bere. Cenah Gusti Pangeran, je emang aing diatur ku sia. Je parangsana. Urang diatur ku Allah lain urang ngatur Allah. Tungtung nama tak eta teh tak kanyahoan pinterna. Je pan ngalasulu ge horenganan jep ngaluyan ti aing mah. Masya Allah. Teu kaharti. Ai eta tadi haju jadi emas, haju dibalikeun deui maksudna naon? Lantaran aya nu hayangeun. Yeh. Sok aing nyinggung. Kajahoan. Kajahoan. Wali horenganan eta. Wali mah tilok kanyahoan. Tuh, walaupun jubahna ngangsar dan lain sebagainya. Biasana wali orang tukang korupsi. Ya Allah, wali Marudin teh hayangna sebagian nu keren atuh kumaha eta perwatakan tadi jana mah. Nah, kula tadi ngadoa teh ngalirik anjeun bangun neuleukeun bae ka kula. Ku kula ditempo hatena hayang emas. Wih nyahoan wae. Wali mah kos kitu. Ajo kok itu dijadikeun jang naon emas. Urang kuari lamun ngadoa hayang emas gampang tuh terbukti. Urang ngadoa kuari hayang mobil andai kata kula kuari hayang mobil ngajigeg di dia bisa. Andai kata kula hayang imah gedong langsung teu kudu make tukang bas sagala riweuh. Nyang mayarnya ngokonanya sagala rupa henteu langsung blek aya. Tapi engkekeun di sorgana urang dicoceng. Urang kuari ngadoa dibere ku Allah ngan engke bangunan urang di sorga rada jore. Nueuh kentengan, nueuh lawangan atau lawangna jore belah di gara-gara dicokot kuari. Cek ulah mah jadi moal kebel di alam dunia mah. Geus mendingan ge kumaha sapamarena ti Gusti Allah. Ai teu hayang mah urang dibere mewah. Haju di akhirat, haju urang rada jore. Usul ka Allah, Gusti kunaon eta? Imah abdi teh di jore. Pan geus diturunkeun waktu di dunia, abdi mah hayang henteu naon henteu. Je, jangan begitu dong. Protes bisa urang, sebab urang teh hayang. Kecuali urang hayang. Nah, nu dipake ka hayang ku ajeun tah, kuari dicokot kemewahan bangunan imah maneh, istana maneh nu di sorga, tah dicokot. Nah, eta kiai teh nu tadi teh kana sehatan tah. Nasehat teh kadang-kadang mah dileuweung nu asup ka hate teh. Set. Horenganan nu nganasehatanana barang asup ka jero kolbu teh langsung ka imah ngarasa salah. Kamari mah asa ngarasa pangkiaina, ngarasa pangbuyana, ngarasa panghebatna, tapi barang kanasehatan kuali nyurusup ka jero hate. Horenganan ngaji mah kumaha nu nganasehatanana. Dinasehatan ku doktor ku profesor nu eueuh ikhlasan liwat asup ka dia keluar ka dia. Aya JP ini mah lain ilmu, cai jadi asup keluar dia. Ajuk lain deui kana ambeun ai cai mah. So, saha nganasehatan. Mui nganasehatan hukum mah hukum bae. Aya nu ngadengekeun mui. Naon ikhlasna nu. Ikhlasna hes. Tapi eta barang didengekeun nu dileuweung teh masyaallah cek nya make kaos doang sakieu, make calana hideung sakieu. Haju ieu na ge sirahna teh lah make iket doang, tapi kunaon nyulusup. Eta teh mah sarua jeung Imam Hanafi anu dibawakeun budak teh borok. Nah, Mama, ulah ya anak abi borok, coba pangjampeankeun. Cek Imam Hanafi ke 40 pe ka Dede. Oh mun balik. 40 pe ka dinya deui. Jampena ulah ngadahar madunya. Aju naon deh, geus sakitu bae. Je. Cak bapana, ai deuk sakitu bae mah tun deuk naon nungguan 40 pe tuh keur ieu bae sih. Mun lila-lila teuing, Mama.
keur ieu kula nu mantak teu wani nyaritakeun kudu eureun madu kulana ngadahar madu keneh. Geus lamun kula nita eureun ngadahar madu ka budak kulana ngadahar keneh. Budak moal rekeun eureun ngadahar maduna. Tapi lamun kula da geus eureun tak karak haju budak eureun nya sebab kulana kan henteu. Masyaallah kaapikan Imam Hanafi datang ka dinya nekan nasehatan. Ieu mah lain po. Ceramah mik hampir ragagan mik nurut kunaon teu ilas teh eta hese ngomong tahajud tapi eueuh nu daek ngalaksanakeun nyanana tah sebab ti sumber nu tilok tahajud. Coba ku ari haji pene lamun ceramah dulur kudu sedekah ya sumberna maksudnya mah lain kanyana bae ngan nyana rajana teh dak ieu geus urang lamun ibadah ka Gusti Allah teh ulah dibawa ilmu urang, ulah dibawa predikat urang ngaran urang, mawa mah kahambaan urang ka Gusti Allah insyaallah engke bakal aya karasana. Urang ka Gusti Allah mawa atas nama kiai moal beres, urang ka Gusti Allah mawa atas nama buya moal beres. Urang ka Gusti Allah mawa atas nama bupati moal beres, urang ka Gusti Allah mawa atas nama gubernur moal beres, urang ka Gusti Allah mawa atas nama presiden moal beres, urang ka Gusti Allah mawa atas nama jenderal TNI moal beres, urang ka Gusti Allah mawa atas nama jenderal polisi jeung periwit-periwitna moal beres nek nanaonan cek Allah bawa hamba ilahi abdukal asi ataka Gusti hamba nu pinuh ku maksiat sumping ka Gusti tuh abdukal asi sarua jeung Kangjeng subhanalladzi asra bi abdihi henteu bi rasulih henteu bi nabi henteu bi muhammadin tapi bi abdihi ya Allah ya Rabb maha suci Allah alladzi asra nu geus ngaberangkatkeun tengah peuting bi abdihi ka hambana nu mantak itu Kangjengna teu ngarasa selain hamba seorang hamba sahaya eueuh nanaonan abdi teh dipayuneun Gusti tah lamun urang geus ngarasa hamba bakal katempo kaagungan Allah bakal kadele ka maha mulia Allah. Allah teh pencipta langit bumi katut esina tapi kunaon di hate urang teu kadele ka mahagungan Allah aya hijab di urangna mamawa abdi teh polisi abdi teh TNI abdi teh kiai abdi teh sugih abdi teh raja eta kahalangan Gusti Allah ku eta ulah aya Gusti abdi teh hamba Gusti piceun teh predikat kos kitu kakarak bakal kabayang ke mahaagungan Gusti lamun geus kabayang ke mahaagungan Gusti naon hartina makhluk naon hartina jabatan naon hartina harta jeung maha sagala-gala mah Gusti Allah bakal nempo kana kaletikan dunia hina dunia teh eueuh nanaonan aya kapihelaan ku eueuh engke eueuh deui nanaonan atuh make jeung pusti-pusti ku urang ketika urang geus nempo kana ka mahaagungan Gusti Allah geus nempo bakalna kana kahinaan dunia bakal dibikeun ka urang hayang sia emas hayang tek ya Allah ya Rabb coba ieu robah jadi emas jol teh emas tono bener kan ieu eta ibadah teh kos kitu tah ieu urang ye daratang ka dieu teh hayang bisa ibadah maksudna mah hayang bisa ibadah kumaha piceun
picenan kemuliaan rasa mulia rasa sugih rasa dan rasa anu koskara itu hamba Gusti nu hina ya Allah ya bakal ketempo ke maha agungan Gusti ya Allah aja nggak doa ulah sok deket pamajikan ulah nggak doa deket pamajikan ngedeng nyingkab pan nggak doa mah Ka'bahna di luhur lamun sholat Ka'bahna di Mekah geus urang teh kieu tah ngadoaan tah kieu tah kan dikritik wali-wali Allah kok ngadoa teh kieu pan Allah mah da lain di luhur lain di handap ditita mun ngadoa teh kieu ka luhur lain Allah aya di luhur maha mulia maha luhur maha agung isyarahna model kieu mau ngadoa jadi saya doa aja. Saya kalau sih naon maka keprok segala tuh. Emang tukang huut naon sih? Eta lamun keur carita syariat. Ari geus maka perjalanan thariqah hakikat tilok. Henteu geus kieu bae ngan kudu sorangan ulah dihareupeun batur. Sorangan Gusti mah uningan deuk naon kikieuan eta urusan sorangan. Pula ieu mah ari keur lobaan. Sia mah henteu ieu aing mah geus berhakikat. Nggak mending dibom geus loba. Ucapkeun ku anjeun Muhammad, bejakeun ku anjeun Muhammad. Kijad bin Qais munafik khususna umumna kanu sarupa jeung manehanana khususna ka anjeunna umumna terus datang ka kiamat becakeun anfiqu hak napakakeun ku anjeun bitaatillah dina nurut ka Allah perang maksudna dina peperangan lawan dalam keayaan sukarela nurut au karhan atau embung tetap mere jang perang nurut tedurut la yutaqabbalan wal diterima ya kan wal diterima gitu ya karim kunaon emang nu mantak moal diterima innakum kuntum qauman fasikin lantaran naranjeun kabeh teh termasuk kaum anu kalalafir fasik kafir tuh kulantaran di dieu tendek aya jawabanana lain utakombala atuh meureun di ditu na teh bermana khobar geus aya khobar mah ngamana-anana beda sami sareng napaqatukum ghairu maqbulatin sawaun kana tawan au karha napaka anjeun mere anjeun teh moal ditarima sanajan nurut anjeun teh sanajan sukarela sanajan ridho secara zahirna atawa memang maneh embung ridho teu ridho daek teu daek sedekahna merena moal diterima khobari geus lamun aya bahasa insya di manaan khobar berarti ieu teh ngagunakeun satu kalam lain dina parantina majaz kos kitu ngaranna. Tuh. Asal geus datang ka majaz bae kan kudu aya korenah jeung alaqah. Aju dijieun majaz ka majaz naon kumaha berjalanna. Nah, kulantaran di dina kalam insya kalam insya'iyah yantiku tapi di mana khobar kalam khobariyah berarti di dieu teh insya'iyah di mana khobariyah. Ngaji teh eta kudu datang ka dinya sebab engke salah ngahartikeunana tuh lain nitah nganapakahan lain ieu mah ngabejaan hei para munafikin anjeun mere secara senang
atau secara tesna tetap balik diterima. Sarua jeung kitu teh lain nitah. Itu kan bahasana nitah tapi lain. Ya Allah ya Rabb. Aya anu bahasa lain nitah tapi nitah khobariyah bimana insya'iyah. Aya anu insya'iyah bimana khobariyah. Kang ngaji teh kos karena itu hese. Hese. Okos urang bogoh ka awewe atuh teu kudu make I love you teu kudu. Teu kudu cukup ku bahasa kidayah atawa tarid. Aya jahe. Urang bogoh. Teu kudu ngomong SMS-an, WA-an. Yah, eta mah pagawean. Capana mah pagaweanan gitu ngaranna budak baru gede eta mah. Lain ABG, BBG. Budak baru gede. Teu kudu ya kewe. Neng masyaallah. Lain naon. Asana ku hari mah di daerah dieu di panggelisna ngeneng doang. Eta cukup bahasa kos kitu teh cukup. Eta cukup eta bahasa teh geus juga sana bahasa bogoh ngaranna. Aya hiji kiai ngadoa bae ka Gusti lain sebulan 2 bulan tahun 2 tahun geus aya meureun 10 tahun mah doana teu diijabah kiai nyana kieu bae ieu aing ngadoa bae tapi teu pernah diijabah emang pangeran kumaha.